Dah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah Bima. Ampura para produser. Nah, salah lamun seuk dirimi cinta kasaliran dipiheman. Nah, salah mun dirinan dan kanyaan kasaliran dipimalang. Gelis gening teu bisa kumaha dapuguh kieu buktina. Diri ukur tumari mah teu bisa miboga diri salira. Naon maneh teh? Bira nyanyi meni kot sedih atuh. Hayang leweh urang ngendengin lagu eta teh. Nya kunaon? Nyeri hate. Ya sok atuh nangis. Tapi sing sae. Nuhun Wida. Wilujeng tepang deui di Capuk Sunap Podcast. Jangan menangis. Kenapa? Jangan menangis Bu Ida. Anjay. Ini kenapa kita datang di ting langsung Bu Ida. Datang di ting. Urang mah jadi aya capluk ulah hayang nambah kosakata. Ulah pedah aya kesana kemari jadi aya datang di ting. Ulah sok kitu. Bukan begitu cara mainnya. Oh, bukan begitu. Iya. Bagaimana Bang cara mainnya Bang? Memang namun aya mahasiswa-mahasiswi, aya guru jeung guri. Oh iya bener. Kudu nama kitu. Kudu lalaki guri keur awewe. Guri-guri nyoy. Mantap. Si guri sinipet si pergi padat. Alah, aduh. Ya. Iya, soalnya kemarin teh di Garut teh lagi hangat. Tapi teh di Garut jadi berita nasional lahnya kemarin. Naon? Eta Bu Ida anu saya mah tapi nggak akan kok jadi bahasa Indonesia ya aku ya gara-gara Bu Ida ini. Justru eta urang kamari teh urang teh minang aya ngadenge-denge gitu kan. Urang can maca berita pulna tapi urang aya ngadenge-denge cenah mah aya influencer anyar. Influencer na teh ketua DPRD cenah di Garut. Anjir cek urang teh. Kok bisa ketua DPRD jadi influencer cenah mah make bahasana unik cenah. Oh gitu. Jadi ada aya mobil endeg-endegan pokoknya. Iya. Itu mobil di enak-enak kata saya teh itu teh. Ibu secara spontan juga ya kan itu nangis gitu. Jadi kela. Ya kudu diluruskeun lah ya. Bisi kayak aya nu motong pan urang geus terkenal ya podcast. Jangan lupa subscribe 400 view oke. Sokok. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ingat aya nama aing mah inget disebutkeun ayeuna. Kok tangian anjir. Kamar yang dicarekan we ku Pak Prod. Share atuh. Iya cenah podcaster sombong saeutik TV warna cenah ngomong subscribe, like, and share gitu. Jadi ayeuna. Jadi ya ngalurkeun heula kita mah di aci kita mah ya. Jadi aing perlu promah ya. Jangan waisan ya kita mah. Membawa urang di urang dikuna naon oke. Kita mah teuing aing mah teh mah. Jadi orang di detail lain ngebahas kasusna, lain orang teu peduli karena kasusna eta mah mudah-mudahan kasus saha? Heula tong wak ditanya kitu aing bakal nyerempet ka dinya. Teu kuat. Nyaho kelemahan urang wae teh. Hayang wae urang makana saserempet gini. Itunya. Jadi urang dia lain ngebahas kasusna, ada kasusna mah ulah diselesaikan dengan pihaknya gitunya. Tapi kemarin ya jadi viral teh adalah kata-kata si Ibu Idanya ini. Jadi kan saya itu naik ke dalam mobil karena sore udah mau pulang, saya itu naik ke dalam mobil tapi tiba-tiba saya tadi dicegat dan mobilnya dieneg-eneg gitu. Allah.
mobilnya diendek-endek. Oke. Udah we si ibu teh keluar lagi. Gitulah cerita nama ada demo P3 katanya gitu nya anjing jadi ngebahas oke orang. Nah gitulah. Tapi tiba-tiba orang-orang di sinetizen Halo guys. Sinetizen teh ngahubung-hubung jeung eta jeung si ibu anu baheula geuning kasus mayat dalam tong di Bogor teh. Ambil saya cabak teh kok diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Habis ngolosot teh, kakinya ngarumpai ke kena saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Jadi orang teringat damareun ari kukitu namanya. Amaran tong waka kadenya. Bogornya sih Bu teh kejadian teh heula teh di Bogornya. Aduh. Saya teh kunaon deui kitu deui ngomong teh. Terlalu dini geng lah tong waka di Gorana. Bogor. Naon ieu urang teu ngarti. Aya urang teh bieu teh keur nanyakeun kejadian teh di Bogor cek dirinya teh terlalu dini ulah waka di geroan aing bingung. Sahana Bogor anu ulah waka di geroan teh. Kode keweng. Lain anu dedeheman karek oge ieu teh karek 9 menit beureun bieu teh can 5 menit acan teh geus kokodean duham dehem. Tah gitunya. Da meureun ari ku kitu namanya koknya bahasa Sunda teh geus ngadarah daging di urang Sunda mah rek Bogor, rek Garut da geus jadi jati dirina sorangan, geus jadi bahasa indungna sorangan rek mana yang ngomong sagaya kumaha ge anger bakal boga penyakit mah jeung aya nguyuk teh. Nah gua mah kamu teh gitu gitulah. Ku kitu nama reueus urang teh anu karitu teh nya berarti meureun bahasa Sunda mah bener-bener bahasa nu geus jadi bahasa indung geus jadi budaya. Kamari kurang dibahas teh nu disebut budaya teh adalah sesuatu nu nerap geus leuwih ti 100 tahun yang lalu tapi bisa disebut budaya. Beda jeung tradisi. Ari tradisi mah adalah sesuatu yang baru diterapkan dalam satu pola kehidupan. Budaya teh sesuatu anu geus nerap di masyarakat salila ti leuwih ti 100 tahun. Lamun kurang ti 100 tahun geus nerap ka hareup naon eta disebutna? Nerap ka hareup beubeteungan lain naon budayut lamun disebutkeun geus 100 tahun leuwih nya bisa jadi urang Sunda mah soalna ngadenge ieu mah nya ti sejarah nah teh sejarah risnya atawa gitaris mah gitaris aya sejarah nanti sejarah ris atawa sejarah mer gitu siga drummer nya maneh mah karek oge sabaraha menit podcast geus nambah pikiran urang jadi kepikiran bae tapi kana kitu namanya sejarah jadi sejarawan atuh sok bener nya ngadenge ti sejarawan da ari Sunda mah baheulana ge lain ukur suku lain jebrag balik deui ka dinya ukur sebuah sukru tapi sukru buku da ngaduruk-duk teh sukru ari Sunda mah cenah nya urang sok ngadenge sok maca sok lalajo gitu cek batur jadi Sunda mah baheulana teh adalah dataran ngaranna teh Sundalen anu nya boga Sundalen sagagah euy Sundalen nya tanah Sunda teh baheula mah pokona mah teuing batasna teh kaituna teh Thailand, Singapura, Malaysia nepi ka urang teh ka dieu ka Pulau Jawa teh ngahiji cenah matak baheula teh Malaysia nu ka dieu teh matak lamun nepi kon dataran Jawa we nya dataran Jawa Jawa teh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu matak bakal di beda-beda ge anger bakal aya kesamaan budaya. Contohnya siga kamari kan ribut di Malaysia ngaklaim batik. Kan meureunna baheulana mah sarua deui tuh aya batik, aya keris sarua. Da karena wayang pernahnya. Karena satu dataran teh kok gitu. Lamun mata muncul budaya mah nu salah mah urang, nah teu diklaim ti baheula gitu. Biasa siga urang lamun keur leutik mah boga cocoan. Tah cocoan eta kadang-kadang sok culkeun di luar ada siga asan urang teh pulang di ome teh cul we urang mah asup ka ieu mah entah itu dahar atau mandi atau naon tapi lamun eta cocokan dicokot ku batur langsung ngadat
bener. Ya, langsung itu urang rek dibawa ke mana gitu. Gede padahal mah gitu. samemeh nama eta teh si cucoan teh diculkeun. Kurang lebih siga kitu menurutnya gambaran. Gitu, Berarti urang teh sarua jeung budak bolon atuh lamun kitu kalakuan nya budaya diantep-antep teh nya. Gitu. Mata kudu bangga we. Dari ayeuna mah kan Sunda teh ngerucut. Sunda teh adalah orang yang tinggal di Jawa Barat. Oh nya. Nya ayeuna mah. Nya. Disebut teh mun ayeuna mah beureun Sunda Priangan. Lamun daerah Bandung eta Bandung Garut pokona daya di Priangan karena Sunda Priangan. Lamun Banten kan beda deui eta Sunda Kulon Kidul gitu eta teh. Ya gitulah. Urang mau pati jero ka dieu teh apal gitu. Ari eta non ngaranna teh ari ngomongkeun tadi balik deui kana bahasa gitu nya. Eta urang karek kepikiran kedinya tadi naon gara-gara teh jeung mah teh jeung mah teh jeung mah lain kepikiran soal teh mata nyieun penyakit mah lainnya teunya eta teh jadi imbuhan orang Sunda tapi eta teh jeung mah teh teh jeung mah teh tuh nya cukup aja urang dipake deui eta teh jadi double teh atuh eta paling double kill eta suku kata mah jeung teh tuh salah di kabelah dinya oge suku mah suku sok mah tara merenya suku mah kata mah jeung teh nah eta remna teh sagitunya imbuhan mah jeung teh secara tidak langsung eta teh geus jadi identitas urang Sunda malah ya bener teu malah ayeuna mah geus teu urang Sunda hungkul jiga nama udah ngadenge mun orang Jakarta geuningan ting orang mana orang Jakarta atau orang mana masih aya bahasa Indonesia ge sok sanajan lain asli Sunda gitu aya makanya kamu teh kamu mah gitu sok aya eta teh nu di luar ge nu nyebut teh jeung mah karena meureun geus kabiasaan ngadenge jeung mineng gaul oge meureunan gaul termasuk ayeuna karena loba urang Sunda nu jadi artis oge meureunna gaul sebutlah anu geus nasionalna Kang Sule punten baheula ini talk show da anger we gimana teh mun ngomong Sunda teh anger kan aya teh jeung mah gitu jeung logatna teh khas gitu nya lamun di sarua barudak gaul Jakarta gitulah sebutkeun ibu kota gitu nya barudak gaul ibu kota oge ya urang sok ngadenge mata sok ngadenge kata no bukan gitu no gitu tah no teh eta teh tina bahasa Bali sarua kitu siga ya semacam mah teh lah gitu jadi anu akhirna dipake oke ku orang-orang luar termasuk urang kadang-kadang sok pok siga gitu oh iya no nah gitu jadi sarua meureunna jeung urang siga wah urang mah oh urang teh siga gitu meureunnya jadi secara tidak langsung urang teh jadi menyerap oge sarua jeung orang contohna orang-orang di luar orang Sunda meureunnan anu jadi secara tidak langsung menyerap oge si kata-kata eta jadi ngagunakeun lah gua mah ya diomongin ya gua bagian gua dikata-katain apa ge gua bagenin gua antepin bae lah gua kelamaan gua bagenin bae lah nyangkut di hati lah sakit banget tapi pegel nah Betawi di Bekasi paling mineng gitu kan orang-orang mangihan bukan mah meureun perbatasan kan nya Bekasi Depok gitu perpaduanna teh jadi aya logat Betawi tapi akhirnya teh aya mah gitu kan kan lucu gitu lamun kabelah tengah nama kan jiga mana Pak produser eta teh anu Cianjur Cirebonnya Cirebon meureun Cirebon anu aya Jawa tapi aya jasun teh nya keluarlah eta lamun musikna mah jadi tarling teh kan musikna aya gitar suling teh jadi tunggulah seulan maning Asrolani balik deui kana episode sabaraha eta aing ieu kan Asrolade tapi di nu hajat Asrolade mah biasa nama marorongkol we kitu dijapu iya aing geus bade pahan gitu oke lah mun dek bahas Asrolade mah tunggulah seulan maning. Banyak mun ngebahas bahasa mah da lega pisan da. Tapi kan disebut nage bahasa itu kan universal. Termasuk anu tadi teh anu cuk urang karena bahasa Sunda mah loba teh loba non loba suku katana gitu nya tina saarti bisa loba suku kata kumaha naon ngaranna teh kumaha situasi waktu jeung nu ngalakukeun teh bakal beda bahasa dibahas ku urang teh nu mimiti nu dahar kasaha lolodok kasaha nu karitu ku sabab loba teh matak jadi loba kata
anu bisa nggak tah aing bakal nanya deui ka profesor anu ngaresepen trasrikeun ngaresen presentasi didinya geus 2 kali tah di nu direpresentasikan didinya geus 2 kali nama pikiran orang ya aing jadi kepikiran deh naon maksudnya teh lamun direpresentasikan lamun bahasa Sunda naon diterapkeun meureun nya Pak Profesornya digambarkeun diwakilan tak naon di kontrasepsikeun anu bisa diwakilan tuh jadi poho aing teh di bahasa Sunda mah lega ngawakilkeun ngawakilan anu bisa ngawakilan teh jadi nu bisa ngawak tuh jadi ngomong naon aing tadi hilap bae aing aduh aing teh maksud teh kana ngabuburit kumaha itu ya bro maksud ngabuburit kumaha maksudna ngabuburit kan eta bisa ngawakilkeun waktu ketika bulan puasa antara waktu nate wanci nate antara sore ke maghrib disebut di urang Sunda mah ngabuburit sok da bahasa Indonesia mah eueuh di antara waktu sore ke maghrib panjang teuing hese mata disebut ngabuburit mata jadi ngabuburit ayeuna jadi bahasa nasional mana reka Ambon reka Irian Jaya pokoknya mah waktu di antara sore menuju maghrib bakal disebutna ngabuburit menunggu waktu buka tadi disebut jadi secara tidak langsung eta teh dipake jadi bahasa serapan. Jadi bahasa serapanku bahasa nasional merenya digunakan secara nasional. Sia kitu. Oh, bener. Gitu. Bahkan tinggal legana gitu. Aing tah iya. Baiknya rada melenceng da urang mah ti kamari oge ngobrolan teh jiga setrikaan. Maju mundur. Cantik. Baik teu. aduh kelan sajen mah Kunaon? Atuh deui. Tidak tadi mana gigit? Oh, poho. Mana lain surut man. Stop. Seana. Oi. Aya hewan colokeun heula. Jika lagu. Karege panggih sakali, karege pendak sakali, karege pendak sakali. Langsung bogoh. Ari Sugante mana dead air efek teh keur seuri langsung kaduhung anjir lain langsung bogoh. Nah, sia teh bogoh ka arah cepat atuh kumaha. Tah ieu anu namina Kopi Jaya Creamy. Atuh ieu teh biasa didapatkan di Kopi Jaya. Cing, barang request. Hayang ngadengekeun ala radio baheula gitu. Mending iklan ti kumaha. Ulah nyebut radio baheula. Radio kolot. Ulah nyebut radio baheula. Radio ayeuna mah digaron balik deui ka baheula. Radio setak malah leuwih parah ti baheula cek aing mah da. Berarti radio stuck murnya. Lain stuck teh mundur. Kagok teuing. Nit-nitan radio teh tah mah. Baheula mah kan lamun aya ieu geuningan inget dongeng Mang Jaya. Mang Jaya, Mang Jaya, Mang Jaya, gitu. Kayak built-in mah Mang Jaya, wakepoh mah rada alu, wakepoh mah sakedap ngaso heula kan gitunya. Tah lamun Mang Jaya mah sakedap ngaso heula. Tah ieu anu namina kontrak. Cenah kitu, tah urang mah lain. Luas dia nyebutkeun kon dia aing langsung ngalenyap hate. Sugan teh moal kana trek euy. Sini ditanya pudeui di dinya. Lah geus kagok. Ieu anu namina Kopi Jaya. Nah, Kopi Jaya Creamy ieu tiasa ngalandongan haus, tunuh sareng anu sajabina. Pokona mah lamun pikiran parantos suntuk cobian dileueut Kopi Jaya sapertos kieu. Cara ngaleueutna ieu upami teh aya sedotan dari basihan ku Ciana, gampil ieu kemasanan atos praktis kantun celetruk kitunya ka handap, teras ieuna diwawalkeun ngana bibir si laing. Tah, dikieukeun tah. Jadi gitu anjir. Luar biasa. Kopi Jaya Creamy. Kopi Jaya Creamy. Tiasa didapat bubur jujum. Nah, kebeladinya. Lain di bubur jujum saya teh. Di Jalan Ibrahim Aji aya nama. Di tempat anu enggal. Balikan deui nya. Kopi Jaya Creamy. Ka mana kali itu aing? Kopi Jaya Creamy. Kopi Jaya Creamy.
tiasa didapatkan di Kopi Jaya anu enggal nyaeta lokasina di Jalan Ibrahim Aji nomor hilap deui. Pokokna mah aya bangunan lantai 2 anu mayun ka sawah, piuna aya Gunung Guntur sareng Gunung Cikuray. Gunung pengunjung. Kopi Jaya Krimi tempat nongkrongna anu berjaya. Ngarang aing eta. Nepi ka hese kitu rek adlib aing tapi mah aya di ditu atuh daraning teh kitu dibere ti produser. Tapi teu ngarang eta nama soal tempat anyar nama. Kan bisi milarian gitu nya. Ayeuna teh tos sabaraha aya setengah sasi pangintanya Pak produsernya Kopi Jaya teh setengah sasi bisi sok nongkrong di Kopi Jaya anu gigireun sate marangi Pak Nur. Nah cenah aut-autan kena gempa bukan. Kumargi sanes gempa langleuy. Relokasi ayeuna teh ta eta om langleuy. Relokasinya ke Jalan Ibrahim Aji tempatna langsung raoseun upami saur murang kali ayeuna mah langkung cozy gitu nya langsung cozy aya pemandanganna tiasa nyuasana pokona mah dinya bisa iklan kitu mah tuh kumaha cik. Kopi Jaya terdepan dalam prestasi. Dari geus tong dibahas. Geus bae pokona mah. Prima Gama sia. Prima Gama eta mah. Sajauh-jauh teh tina tempat les jadi kana Kopi Jaya. Didinya beres. Kopi Jaya semakin di depan. Anjir, eta mah ganti Kopi Jaya semakin di samping. Bakso Ela. Anjir. Bener. Aya kapi naon dinya ke Bakso Ela jadi asup itu Bakso Ela. Bae da patokan ieu mah patokannya. Oh nya. Oh nya. Lamun anu sok ngebaso di Bakso Ela bakal apalnya auto apal. Ieu bakal mahal ya dibayarna. Soalnya ieu bill-ina panjang ieu mah. Soalnya naon urang ngabahas Bakso Ela karena sebelum Kopi Jaya kan aya Bakso Ela heula. Jadi mungkin anak muda teh apal Bakso Ela tah lamun tos ngabaso bisa hoyong ngopi mah antun di gigireunana kitu mangker kadinya kitu lah lebet didinya pokona mah ti atuh ti sate panur moal aya 5 menit acan atuh nya laras ngagas we kadinya tah kitu pangintennya ieu mah tapi orang teh balik di kana tadi orang teh bae mah nya kurang oge rada keluar gara-gara didinya tadi ngomong-ngomong ngabuburit orang teh ti kapari kapikiran gitu nya sok aya kana kapikiran kana mitos-mitos pamali nu aya di Sunda. Nah, salah sahijina nu eta nu berhubungan jeung ngabuburit. Orang pernah ngadenge siga kieu tong sok ulin sareupna. Bisi diculik dirawu ku sanekala. Tah siga kitu cing. Ieu secara penjelasanana teh kayak kumaha eta teh da urang terus terang urang teu apal sanekala teh naon sanekala teh nu kumaha naha bet dipikasieun gitu kan naon teh cing ka dukun lepus ya urang hayang nanya. Geus nyurup berarti dukun lepusna tepang deui di Garut mananya anjir. Tapi lamun orang ngomong ya mau dipercaya jika nama tapi terserahnya da ieu mah sakapal urang. Jadi sanekala teh adalah makhluk mitologina urang Sunda. Makhluk mitologina urang Sunda. Siga naga merenya mun cenah mah. Namun di luar negeri mah naga atau jurigna mah meureun pampir. Tadi urang mah. Di urang mah kan aya pocong, mitologi teh. Tapi ari kocong. Kocong mah tuh gak ada icinya kalau kocong mah. Kocong mangsat. Nah, jadi si sanekala mah adalah makhluk mitologi na orang Sunda, hantu mitologi na orang Sunda. Lamun dina ieu mah meureunanya kan baheula mah deskripsina teh ulah ulin sore-sore gerang ngampih cenah kaburu magrib. Bisa aya di rawuh sanekala geuningan kitu nya. Pokona mah lamun geus ngadenge nu kitu barudak teh kudu geura kacai, geura bebersih. Nutupan janela, bebersih kacai wudu langsung asup ka jero imah mun teu asup ka masjid kudu ngaji. Init ka masjid. Nah, gitu. Jadi lamun disebutkeun jin meureun sabutna bangsa jin meureunnya ari makhlukna mah. Digambarkeun teh setan jin tapi digambarkeun nama karena aya eta teh bisi dirawuh cenah terus diais kadang diais diculik gitunya
Ku makhluk eta mun di urang mah naon atuh nu susuna ngagabel teh. Rayud. Astagfirullahaladzim. Kela mana ulah rayud nyebut rayud, ai rayud mah beda ya. Rayud dina bahasa Sunda anjir ngabahas rayud ieu. Mantap kieu euy bahasan. Demen aing demen ya. Ari rayud mah. Biasana susu nu rusak karena diracek. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Wah, anjir, naon beda Lur? Beda. Rayud. Susu sapi rayud. Karena loba diperes. Oh, diperes. Ngerti. Peres. Tah kalong wewe emang geus dituna. Usaha. Kusorangan meureun. Oh, berarti teu rayud. Tapi panjang itu. Atau kumaha? Ngagabel cenah. Gamaranana teh jika kalong wewe susuna teh malah mah ngagabel cenah ka tukang. Jadi lamun nyulik budak teh disumputkeun teh dina susuna diaiskeun gitu. Oh, budak teh jigana mah tapi da ieu mah sakali deui nya mitos. Mitos. Bisa jadi di tempat lain mah lain gitu, tapi di kampung urang gambaranna adalah seperti itu gitu. Oh, budak teh dirawu ku susuna meureunnan. Disumputkeun. Dibawa ka itu diais. Oh, di eta teh ku susuna begitu nya. Dia tadi itu digabelkeun ka tukang. Gitu. Terus di tukang teh aya bapana di kernap loh, pokoknya salakina. Kan disebutna teh mun di alah aing karek kone. Karena di tukang budakna dia suku babana ngagenyol di tukang. Teu pas dicekatkeun teh panan beheungna. Kitu baprotnya dicengkatkeun cenah beheungna. Cenah eta aki-aki make sakala. Lain didangkeun gitu. Pas turun si kolot ngarawu budak. Set ketukangkeun, cek bapak di tukang teh. Mah, hasil cenah gitu. Cek si kalong wewe teh, hasil apa? Papa kumaha di tukang? Hasil. Cenah gitu. Terang banget yang wareg. Ada dua sebenarnya. Gitu. Tapi kan disebutnya sanekala. Sebenarnya mah bisa mitologi eta teh kenapa meureun ngaranna sanekala? Da sanekala ge aya hartina kok. Aya hartina. Sanekala teh kan tina terdiri dari dua kata. Anjay. Sanekala. Terdiri dari dua kata. Sane dan kala. Jeung kala. Sane teh mantap. Sane teh tina sanes. Sanes lain sanes teh. Sane teh lain. Kala teh adalah waktu. Di kala harita, di waktu harita. Sanekala jadi lain waktu bener. Jadi mun diserempetkeun kana harti barudak kudu ampih mah eta teh lain waktuna ulin meureun barudak teh gitu. Sanekala teh lain waktuna ulin tapi waktuna ngampih gitu ulah arulin. Bisa aya sanekala soalna lain waktuna. Oh, nya. Tapi pinter batinya kolot baheulanya. Iya, lain sasebut-sebutna. Malah kan urang ge ternyata karek apal. Wanci sareupna eta. Nah, lain sareupna teh lain ngaran wanci siga beurang peuting sore lain. Ternyata sareupna teh memang beda deui maknana teh gitu kan. Beda deui sareupna mah jadi di pertengahan eta teh. Antara sore ka magrib. Jadi teu saimbang waktuna teh. Lain waktu nu saimbang gitu nya beurang lain, peuting lain teh eta mah waktuna teu saimbang. Dibuktikan deui cenah. Anjir urang juga ahli komodo. Jadi ahli komodo itu. Judulnya 30 menit bersama ahli komodo. Asa dijapu deui wae. Bersama ahli sanekala aja. Jadi tapi tadi ai kecap kolot baheula teh saomong-omong nanya kenapa disebut sanekala? Sane adalah lain kala teh waktu. Terus aya di sareupna. Sareupna rek sare meureunnya sareupna. Sareupna. Jadi ngareupna panon poe maksudna sareupna di mah. Sareupna pareumna panon poe gitu. Di mana kan lamun reupna panon poe teh di urang mah sok aya deui wanci sariak layung. Sariak layung teh kala bisa salah urangnya. Sariak layung di gunung. Sariak gitaran ulah. Kala orang bisa salah lamun nyebut sariak layung teh asa isuk-isuk asa sore mun teh salah meureun. Layung mah meureun sore. Layung sore sariak layung sebenarnya teh ketika layung teh beureum lamun sore mah. Tah aya deui nu ngajelaskeun bahwa ketika memang dina waktu pergantian wanci eta spektrum alam teh warnana teh beureum di mana beureum eta teh cenah mah frekuensi
jeung alam-alam nu belah ditu berkeliaran. Belah ditu mana? Alam-alam jin, alam setan, goib. Alam goib kita berkeliaran gitu. Jadi urang baheula sok ngadenge ti guru ngaji gitunya. Ketika geuningan sok aya gede jiga tadi cek urang lamun baheula maneh inget meureun di lembur sok bagian nutupan jendela teh ku kolot mun rek magrib tutupan cenah jendela. Tak rada imah urang mah jendelaan. Pantau kabeh imah urang mah. Meh babalik kayak itu ka dieu pantau we kabeh ada teh sopan pan ngaliwat kana jendela mah mata kelewat pantau we matak maling ge bingungeun ka aing mah aing biasa asup ka jendela eueuh pantau hungkul balik deui we balik deui aman nanti mah urang mah tara ka malingan da bener jendela ieu aing pantauan gitu urang balas sok nguriling ngabuburit teh nutup-nutup jendela gitu mun tong jauh gordeng gitu nya bakat ku lega imah di dinya eta teh geun ka nguriling nutupan nguriling atuh urang da nu mana mah patok kabeh nu aing mah jendela kabeh di mana jadi maling teh babari we ngaseunan pantau kadang-kadang maneh keur nutupkeun maling ka asup ti jendela di jendela punten cenah ngaragung jadi lieur ieu aing teh jadi ketika cek guru ngaji baheula jadi ketika ngadenge adzan magrib teh si setan teh cenah bur bareng itu ka dieu bakating ku sieun siliu udah gitunya bakat ku adzan magrib sieun ku adzan magrib adzan magrib terus aya deui nu nyebutkeun jadi ketika eta teh kan waktuna pan Cina lamun di film Cina mah geuning pampir sieun panaon poe tah sarua meureunan mun jin oge eta teh waktu rek reupeting teh waktu manehna keluar terus ngadenge adzan magrib tah jadi si iblis setan teh lalumpatan neangan teh ka imah kosong terus siga budak leutik nu arulin keneh memang eta teh aya dina hadisna urang tapi jero teh nya ngebahas hadis mah kan pernah ngadenge urang aya hadisna teh kana budak-budak leutik mata budak leutik geuningan baheula mah kudu buru-buru bebersih samemeh magrib baheulanya kan lamun ayeuna mah meureun dina popok-popok budak nu can diganti dinu hangser tah kan nu karer itu asupna teh mata budak mun magrib ulah leweh cenah geuningannya baheula mah ulah mun magrib teh budak orok mun magrib lewes teh kudu buru-buru dijempekeun tah eta sok asupna teh kana nu kara itu termasuk hati-hati nu jelema nu kararoso. Aing jadi panjang kieu nya ngobrol tuh nya tina hijinya tina hiji atuh disareng Mang Andi teh ya terus hiji oge panjang Mang Andi mah Andi lalalele ya tuh dumbo gitu eta karek hiji teh tina naon bi teh ulah osok ulin sarekna bisi diculik dirawuh sanekala gitu. Sanekala ge aya deui nu nyebutkeun sanekala teh saraja kan lain waktu teh bisa disebut mamala. Jadi ai mamala teh naon dina bahasa Sunda mah? Mamala teh malapetaka. Malapetaka bala bisa jadi mamala cenah eta teh. Ka dieu nama dihubung-hubungkeun teh kan aya kecapamali. Urang pernah ngadenge oge kieu. Naon? Ulah sok neutekan kuku peuting-peuting matak gelo. Nya. Bagus gelo. Oh, aya di mana nu kitu? Urang ya bener ya, serius urang. Can ngadenge urang eta. Asli. Aya. Urang itu apa secara penjelasan mah urang ge teu apal. Tapi eta mah kan leuwih mudah dicernanya eta mah dibanding tadi. Cik lamun cek mana kiasanana kumaha eta? Ari secara kiasanana gitu. Kan nu jelas mah kan lamun jika minggu kamari ulah nangtung dina bisi nongtot jodoh nu puguh mah ngahalangan gitu. Kieu maksudna teh karena mitos-mitos pamali itu datangna teh ti kolot-kolot baheula. Baheula bener. Di mana era zaman baheula mah kan beda jeung zaman ayeuna. Lampu cararaang, listrik, non ngaran teh lampu neon, lampu bohlam nu kari itu teh kan aya sedangkeun baheula mah ukur nganerkeun lampu cempor, lilin, damar segitu di mana catok kuku meureun. Penerangan teh leuwih ieu lain soal catok kukuna urang mah ieu mah kadang-kadang kalau baheula bisa ku bedaug ku kampak. Tanah teh di arit teh kuku teh. Lain. Tapi ku sabab peneranganana meureun gitu nu kaimplang ka urang peneranganana kan minim gitu kan. Urang pernah ngalaman kena cempor. Di mana nyetokan kuku teh bisi teu kaciri. Bisi nyetokan kuku cetek geus rapi.
Pas isuk-isuk. Nah, kuku terangnya tengkene. Si urang kuku batur di potongan ada. Bisi kitu meureun bisi kitu kan. So karunya kalau baheula teh pulang manicure teh. Eta hubunganna bisa jadi karena gelonya urang maksud bisa gitu ya sebuah ngaranna teh sebuah. Tapi meureun. Tapi di urang mah leuwih make sense lamun mitos gelo mah leuwih make sense di urang mah. Naon? Jelema nu ragrag tina gedang sok gelo. Tina gedang sok gelo. Nah, cek urang mah teu tina gedang oge ai labuh mah berhenti geledag hulu mah beureunya rek tina kalapa rek tina cau, tapi rek naon sih cara gelo nu tina kalapa mah maot. Heeh. Tapi nu loba nu gelo mah sia nu ragrag tina tangkal cabe. Naikkan cabe kumaha sia teh? Tah, eta gelona teh. Rek kumaha ragrag naikkan oge urang geus bingung. Bener. Benernya. Mun aya nu ngaku ragrag tina tangkal cabe teh, gelo bener. Terus aya oge naon deui? Oh iya urang mah tah. Ulah lalangiran. Oh bisi paeh hinung. Pernah dibahasnya eta episode kamari-kamari. Nu puguh mah kan eta pokona mah suku ulah saluhureun sirah. Eta. Terus aya deui lamun geus dahar ulah langsung mandi bisi ngaranna teh tunggul kuras cenah. Tunggul kuras teh? Tunggul kuras teh jadi muni mah teu boga duit lah. Jadi hese nyangsang duit. Oh berarti sarua eta mah. Tapi urang mah eta meureunnya maksudna teh urang mah pernah ngadengeun kieu. Lamun pulang dahar teh ulah langsung mandi bisi lamun teu boga lamun geus teu boga duit teh teu boga we. Kitu tunggul kuras disebutna teh. Padahal secara logika kurang dipikir-pikir deui. Tapi nu ngaranna geus teu boga duit mah nya teu boga we boga duit. Lamun aya keneh duit mah berarti bener. Boga duit. Tapi kok urang pernah maca deui. Eta ya lamun secara ilmiahna kenapa lamun geus kenapa atunya? Nah lamun sedahar ulah langsung mandi. Nah karena kan pas urang keur geus dahar gitu nya. Geus dahar di jero teh si tubuh teh melakukan pencernaan. Di mana pencernaan teh membuat suhu tubuh teh naik jadi menghangat atau memanas. Ketika tubuh memanas, pori-pori teh akan mengeluarkan naon ngaranna teh keringat dan membesar, mengeluarkan keringat. Lamun di manian bakal asup angin cenah. Eta meureun kadinya maksudna mah bakal bisi gering berengan ari gering mata kering. Can boga alasan eta nya geus we lah bisi tunggul kuras meureunna kitu. Meureun bisi gering, duit nu geus kakumpul teh beak jadina teh dipake berobat. Bisa jadi gitu. Tapi orang ngomong-ngomong soal masuk angin cenah orang ngadenge di luar negeri sebenarnya mah penyakit masuk angin teh eueuh. Apa? Eueuh nu ngaranna penyakit masuk angin teh eueuh sabenerna mah. Asup naon atuh nu aya? Teuing urang oge teu ngarti. Urang sih mah teh kapancingnya. Kan eta pokona cenah mah. Mun si Agan mah dipancing gitu ku urang nyoba asup eta aja. Ulah untung gitu. Tuh tinggal ini malahan gitu kan. Mau diislamkan. Dianya gak mau. Mau diislami. Dianya gak mau. Dikejar anaknya Prabu Kian Santang. Nggak usah sok sesat, sesat teh lagu teh dia nggak mau ti mana horeng. Iya urang tah jadi ingat teh nyanyian teh. Ulah hehewatan peuting-peuting. Bisi aya nu nurutan. Lamun teu sok datang jurig cenah. Alah eta si jurig geus kasalahkeun deui wae berarti hehewatan ge datang jurig mah. Heuh nya saing deui wae cek jurig teh. Kumaha cenah ada Mang Jebot? Lain teuing tapi ya jelas sekurang mah sarua jeung ulah lalangiran teh ya. Jadi kan soal lalangiran maka ulah lalangiran soalnya posisi suku jadi saluhureun sirah kan jadi teu sopan. Heheotan oge sarua sekurang mah naon ngaranna teh? Teu sopan gitu kan. Lamun peuting-peuting nya bayangkeun dinya keur kumpul misalkan jeung keluarga dinya jual heheotan kan kesopan goreng lah gitu kesana teh. Tapi nu lucu mah urang pas keur gawe di toko gitu kan jeung bos urang mah lucu kumaha teh sok poksang sok saban geureuh gitu lempeng gitu
Urang teh heheotan di konter teh. Heheotan teh. Ya. Si bos teh. Tong heheotan. Nah, cenah. Kunaon? Pamali. Ais. Oh, susah gitu. Urang teh jempe we. Teu kungsi lila aya customer datang. Ngaran teh bos urang teh kan Iwan. Ya. Wan. Bos. Duduk bos. Kenapa? Anu. Meneralkan HP. Sabot si bos meneralkan HP. Eta customer jual heheotan. Oh. Dicarekan. Urang teh nunungan. Cing. Cing. Urang teh ditinggalikeun coba si bos teh jong-jono. Fokus. Fokus meneralkan HP. Ari kanaon ka customer mah menurutnya. Ai ka urang mah langsung hea. Tong heotan cenah. Pamali. Ari giliran customer ada eta mah fokus. Tapi aya deui di urang mah. Naonnya tah lamun dahar nyesa geuningan. Ulah disesa-sesa dahar teh cenah sangu teh bisa jadi kutil. Mana pernah teu? Urang mah aya oge bisi nangis. Bisi sanguna ceurik cenah. Bakal jadi kutil cenah eta teh. Sok lebih mengerikan anjir. Mengerikan. Jadi urang teh nya kabayang lamun misalkan sangu nu nyesana teh saentong. Bayangkeun kutil dina pada aya saentong langleuy anjir. Kutil saawak-awak jadi canggung meureunan ka ditu teh. Aduh. Loba pisan. Loba. Menurut ayeuna menurut ayeuna urang teh nu hayang dieu kana teh. Lamun dilarapkeun ka zaman ayeuna. Mitos-mitos pamali ieu. Cek didinya masih keneh relevan teu? Nya lamun anu lamun aya anu bisa dijelaskan secara ilmiah juga tadi gitunya ulah maningeus dahar bisi tunggul kuras nya meureun ari kiasa Ari Hartina mah teh naon tapi kan bisa dibuktikan secara ilmiah juga nu tadi naon sanekala puguh eta mah secara mitologina aya, secara agamana aya hadisna, secara ilmu alamna aya gitu. Kuduna mah relevan sih nganting tinggal meureunnan kumaha carana lamun ngabejaan ka barudak ayeuna mah ku cara anu budak ayeuna nu leuwih asup akal karena barudak-barudak ayeuna leuwih kritis gitu, leuwih pinter. Jadi kolotna nu kudu leuwih pinter oge. Jadi meureun moal cukup bisi aya sanekala ketika nanyakeun budak sanekala itu apa? Nya kolotna kudu bisa ngajelaskeun gitu. Oh, ta eta nu jadi permasalahan teh kan maksudna teh ku zaman ayeuna mah kan teu bisa ngan saukur ulah lalangiran bisi maot indung teu bisa ngan saukur kitu. Kan urang teh nu diharapkeun teh ku keur urang pribadi gitu nya keur keluarga atau keur dulur-dulur urang heula we nu deukeut heula misalkan yen urang teh tetep bisa menghargai kana akar budaya ti Sunda sorangan gitu kan salah saijina nyaeta model kitu tata krama kan menjata teh leuwih kana tata krama terus naon ngaran sopan santun adab paling penting itu nya penting di atas segalana adalah adab. Percuma beragama lamun teu beradab. Bener. Percuma urang nyuna lamun teu nyaho adabna gitu lah nya. Mending keneh beradab. Tapi bersunda oge. Kalah pemilihan kata ieu jadi hese kieu. Sigana geus capruk ieu mah kudu ngeusan ya mah. Lah kitu lah maksud urang teh da ari adab di atas segalana gitu lah. Eta gitu. Jadi sanajan urang ayeuna ka budak urang ka keturunan urang teu bisa ngajelaskeun siga semudah baheula kolot baheula tapi nu penting mah si pesan adabna eta tersampaikan. Karena kadang adab-adaban mah gitu nya nu disebut adab aya nu teu bisa dijelaskeun dengan kata-kata. Contohna lamun disuruh nama urang baheula di lemur budak urang keur budak lamun punten teh kudu nepi ka bongkok geuning hareupeun kolot teh. Kitu tak kudu nepi ka hareup. Maksudna naon? Da lamun dijelaskeun mah naon sok maksudna? Naon maksudna kudu urangku. Jadi hormat merenya penjelasan nama hormat tapi nah kudu orangku kan bisa hormat teh kieu nanti bari kieu hormat kanan gerak kieu we tah punten tapi kajen teh dagor hareupeun oge nya nah kadang aya nu teu dijelaskeun
teu bisa dijelaskan ku kata-kata oge gitu. Karena orang kudu patuh eta teh adab nu alus gitu. Nah, berarti hubungan teh meureunana selain orang teh kudu beradab, orang teh kudu kana bahasana oge kudu diperhatikeun gitu kan. Karena sopan santun teh yang kita bakal leuwih dapat gitu bahasa ieu mah leuwih dapat antara adab jeung bahasana. Hiji deui pertanyaan. Naon adabna jeung naon hukumna lamun produser geus kieuan terus urang ngomong terus. Produser geus nita stop ya. Geus 45 menit. Tapi urang ngomong wae kieu naon tah? Adabna hukumna. Teu ningali tadi produser mah kieu kopi bakal dipenta sidik tah. Jeli. Cek situ. Dicapu deui wae lah. Ya guys, sebenarnya pokoknya mah mudah-mudahan sok sanajan ngalir ngidur loba cek departemen percenahanana. Terus nu ngomongna lain ahlina tapi lamun bisa mangpaat mah mudah-mudahan aya pulungeunana kudu ngadangukeun. Pokona mah salah satanyana tutupnya Pak Prodnya. Ya salam-salam heula ka urang kidul Garut Selatan, Sagarut Selatan. Salam-salam ka urang anu geus wah loba pisan ngomena Garut Selatan. Pokona mah sadayana we lah balad capruk anu satia nonton capruk Sunda anu teu acan jadi balad capruk tapi namanya pengenalan mudah-mudahan tiasa ngadangukeun terus di like, di share and di subrek. Nah, eta nu penting mah, like, share and subrek. Lamun ceuk bahasa barudak ayeuna biar kita lebih semangat lagi membuat kontennya anjay. Capruk Sunda. Ngomong Sunda maneheun. Adabna kudu aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jeung tepang deui.